الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Quran maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah. Ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang teu kudu dilawan. Tapi nu jelas memang kuhara Syekh Abdul Qadir ajalin nuku urang erek dihaolan ieu nyana teh ngarasa capek mun lempang ngarasa capek mun ibadah padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep ka bina-bina teu kunyana teh teu ditanya teh dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingannya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat. Anak urang meresepeunana main cimplong. Resepeun jasa anak urang mah mun nonton TV, resepeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat. Atuh nu nuturkeunana teh jin mirjan. Masya Allah, paling leutik jin miing. Beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngejebian nu kacarita kitu. Hendak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh. Mun jebi deui, lamun dalil deui. Mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana. Gitu ta eta. Bahasa Melayu jebi naon coba ayo. Pokona Sunda mah kaya bahasa. Tuh, kamu mun dibawa ka Rawakidang. Waduh atuh. Ieu masalah soal jojo, soal bohewel. Nu kuduna dibawa ka tukang urut tapi henteu. Nu kuduna dibawa ka medis tapi henteu. Eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojonya na kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih. Mun abdi ka leuweung leumpang teh capek, mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek. Nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek lek datang bae di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik bae ujian atuh pan Kangjeng Nabi mah poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bae mad tunggu mad teu kuat teu Kangjeng nganggang teng itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung diberi ilham peureum Tuhan Abdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi alal ardi hatta tutwa bentak
Tuan Syekh Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukbi hatta taqwa. Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Lempang Tuan Syekh Abdul Qadir nganggang lempang. Jangan Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi. Eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk. Teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal ambon teu kudu. Datang diuk teh ieu mah uduk 2 piring. Kopi, rokok. Modalna ngaji teh gede. Bebeja ka pamajikan aing moal ngaji deh gede modal. Tapi datang ke jero majelis na Masya Allah sakumahaya cucukan tak bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah teu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang ujianana manjur tak kuduna kos kitu ilmu mata adenge tak manjur guys teu kudu direkam-rekam dina HP. Wah ku adi kita saurang lulus balik. Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir. Di depan parkir ditunggu tulisan api dokter di budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir. Terima kasih orang mana sih atunya waing gitu. Eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh teh keur carita ngajotos mengan ngajotos mah lu berek we. Moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hati Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i emang kumaha cek Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh mah teu kudu berhadapan. Delekeun ku urang. Delekeun bae geus. Delekeun ke nyana indit. Mun nyana teh indit urang nu indit. Salam. Masya Allah. Teta babacaan tadi Tuan Syekh Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna, ngan teu sambarangan. Eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal. Jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja. Eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan. Supir Pak Sumantri orang Curug. Berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ke Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula saenggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cakap teh ulah ngendong urang balik bae kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil teng ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti
kok cepet amat lamun ti Banjar kadiengan 4 jam geus teu kaarti ka Bandung ge ka Bandung 3 jam naik nate 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pemere atut momal datang be pokona wah ieu mobil nu urang meuli cash kaya murni Avanza mah datang sang kilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh ieu orang dibaca tanu tadi teh mantap kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah Masya Allah men kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kunci nah kudu ditanyakeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir Dir eta jam sabaraha Qadir mana sih ayeuna tah tidak babacaan model kos kitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa santri teu bisa bae emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya mah dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah bae ku greget nah aya santri urang Banten ngadu di dinya begitu bola ku jana disepak ngabledug pepes bola neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui ku nya waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke main bola ieu mah aduh lamun kena suku ra rengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang parenti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku gak coba ge pejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek pembacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus katae-kana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tah di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diomek urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tah eta Islam kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon karana ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal nah geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak mimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seriwe Osama lagi sekurang tembak seri sekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun di teangan deui kunyana eta teh Osama bin Laden boga ilmuna ti mana ti Kangjeng Nabi matak atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasukeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasukeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh sejeune di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nya geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda luar biasa can waktuna maot mah teu bae diseret di kumaha nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah subhanahu
wa ta'ala mantap dek jadi pamimpin teh kudu tapak heula mantep orang nuturkeunana nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun kurang teh karasana kadada kos urang babaturan bareng yang babaturan lempang ti peuting aju kerek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh kerek naon asana ieu juri sakira ieu asa urang numpat yuk ada banyak pemimpin kos kitu katau teu ngomong deui berat teh heula atuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngahareupan musuh geus leungit kuari kos kararitu mentak geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh Golkar aya salian Golkar suarua bae termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abeng malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridana mah gampang tah mah di buku ge loba tapi tapakna nu hese ge anti terhadap dunia anti terhadap pamer menta maksudna anti menta ulah menta eta nu berat daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atawa bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namulikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maot Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paehan Ki Umar teh masya Allah walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakatapi muntajian kamun basitin pamakatapi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut aduh omong jeung Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna dihandapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang nate sadangkul doang caingna sadangkul doang jeung empang nagela tepati gede icekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar pencak di Cikalong cekel balangkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turon miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang teu gadengeun pan dicai mah hudang sia tetep bae teu gadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge cenah mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai caina nu layu adu mugrikon
tekareken bakal ngerem kamun basitin China anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutonyian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata walewi hatta halaka bungkiang pae tak Ki Zaid teh kumaha teteh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tamat daya kisos henteu kaki Umar diat ke henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tamat Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tamat Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutu hartina kumaha tata dina barang dideuleu dinas sanan kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah kita saling doakan mudah-mudahan kau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku begitu pula aku hehehe mantep karena yang memisahkan adalah mungkin suratan di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin aduh sekian kasihmu Sarwiti Cikupa berarti Ki Zaid teh berarti putus cinta pusing nya teh emang tadi ge meureunna nya teh apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ye geus kitu bae aya prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta ta eta teh lamun nyana hudang eta salamat dikira-kira sebab lawan caina ge deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tah mah Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin Ki Umar malangkeun Ki Zaid kacai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran dideuleu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid kacai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model dikali disadane caina gede atawa di ditu di pintu air nu sok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun kacai nu model kitu kumaha tah lamun maot jadi balangkeun ku Ki Umar kacai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay mun
ngojai mah salamet ngan ieu mah teu ngojai. Teu ngojai na teh dua masalah. Mungkin bae karena teu bisa atau bisa ngan aya gangguan angin. Ngojai mah ngojai, tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede. Atau teu bisa ngojai. Ieu kumaha tah lamun kos kitu? Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane, kebeneran teu bisa ngojai. Bailam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojai. Na ieu mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh, ngahajak nama Ahmad. Berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui. Bodohnya umat. Balas pati kisos. Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar, kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojai. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Atawa aing ngojai mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit. Leungeuna di talian, sukuna di talian dibaringkus. Aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojai, hese lantaran dibaringkus. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Insyaallah. Awazaminan atawa Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojaina lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero teh di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deuk ka Lampung bae ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh tah perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam. Tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojai mah jagona. Jago jasa ieu teh Ki Zaid teh ngojai teh cuman kuari mah setruk. Jadi teu bisa ngojai atuh boro-boro ngojai mah boro-boro ngojai setruk mah leumpang di hararese. Lumpuh atawa setruk. Kebeneran boga masalah jeung Ki Umar. Lah cek Ki Umar ku aing lewatkeun dia dicekel balangkeun ka Cisadane. Paeh kisos Ki Umar teh. Sanajan bisa ngojai tapi teu daek ngojai teu bisa sanajannya dibalangkeun teu bisa ngojai kisos dibalangkeun bisa ngojai ngan dibaringkus kisos dibalangkeun layeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh. Wa in mana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin. Zaid dibalangkeun ku Ki Umar ka laut. Sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis. Begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles. Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojai lantaran berhadapan jeung angin. Eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu amdid berarti ieu termasuk kana sibhu amdid diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi deangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi. Kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai wa in amkanahu wallahu a'lam. Iya mau pertanyaan, mohon maaf Abah Haji, saya mau nanya apakah seorang murid pesantren atau tidak murid pesantren apakah boleh memakai sorban atau gudeng-gudeng ketika sholat?
kata guru ngaji saya jangan dulu memakai gudang-gudang ketika sholat. Kalau guru ngaji saya belum cukup ilmu. Kata guru saya belum cukup ilmu. Apakah benar? Mohon penjelasan. Maka sorban tidak sunnah ke kiai, ke ustad, ke santri, ke pedagang, ke pemerintah, kabehan sunnah. Maka tidak ada selendang. Maka udang-udang ya sunnah nurutan kangjeng Nabi urang, kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ya ta'amam bahwa syaitanun sekangjeng Nabi sajalah menatem maka udang-udang atas sawajeng setan. Setan nutulok maka udang-udang sawajeng setan. Setan tersebut. Ngan atuh aya udang-udang teh istilah di urang mah geus jadi abuya. Jadi mamanukan. Kiai sok maku udang-udang. Padahal manu lain kiai gitu tenanan hukum sunnah. Asal kuat bae disengseureikeun anak. Oh masalah dulu. Itu masalah orang dulu di Mekah karak datang doang ke Jidah. Di Jidah loba jasa memakai udang-udang kurang nyaman. Tukang mindah-mindahkeun tas, make udang-udang nya eta teh naon ai daek. Kedua, tolong jelaskan apa yang harus saya lakukan ketika tetangga saya berbuat zina atau memabukkan. Soalnya di sekeliling rumah saya nggak ada yang berani negor. Semua orang nggak ada yang berani negor. Terima kasih atas penjelasan. Kalau di sekeliling Anda ada yang zina, asal Anda jangan ikut zina aja. Udah. Sekarang mah kalau diharu-haruin, apa itu haru-haruin? Aduh, siang aku mahal sih. Aduh iya, kalau diharu-haruin, dibawain ke koprak. Ntar kamu yang dikoprakin. Saya di akhir zaman, sebab aduh iya mah terlepas tidak dakwah. Dakwah mana mereka hiji pal juga yir biadi kulengan lamun gagah orangnya artinya kulengan dia maka kekuatan nu kudu mah pemerintah nu bertindak pal juga yir biadi pemerintah manen zina kerahkeun polisi untuk menangkap yang zina eta polisi nu zina sanu nangkep atunya teh. Ya aku segitu kalau juga ya di jawara atau pemerintah namun terkuat itu papilisan nih ngomong dulur-dulur sing ada urasa darina orang mamabok kiai tugasna atau urang bisa kuat namun terkuat kena baik golbi suhate baik. Ini datang ke hati doang kan berarti berjalan dengan lancarnya ya orang pendukung hati doang. Jelas anakul iman jeleman nu dakwah nama ke hati doang berarti iman apa tipis-tipis. Kudu lama makai kekuatan. Ya nu judi menkuat orang tantang. Goblok sia judi di dekat imah aing atau di kampung aing. Sana menang, sit aing. Aya jawara sama pas itu. Ngagunakeun kekuatan juga derek dakwah orang deksi. Eta di Lampung mah gitu. Yo kualitin tadi kapasir. Ai pasir jaya nu kitu. Amun kuat, make kekuatan ngomong orang ngacaprak, make dalil ngomong sarekan make dalil.
namun teu bisa karep urang gunakeun make hate. Ini bagus sama orang gitu aya nu zina laporkeun ka pemerintah ka desa. Di desa eta teh paranti gitu ngabereskeun berbagai urusan di desa teh. Hebat desana ge urusan. Ada apa? Ini saya menemukan yang zina. Tua pemuda. Muda. Ya udah selesai nanti dah. Tinggal dah. Selesai. Tua yang kunyana. Kumaha selesai nah. Di orang ngandelkeun pemerintah dakwah nol besar. Sekali deui ngandelkeun pemerintah ti desa datang ke parlemen. Dakwah ngandelkeun pemerintah nol besar. Moal selesai. Hukum untuk menyelesaikan urusan dakwah, urusan keagamaan. Cenah kiai nyanyawanan. Aya janu selesai di mana? Di ditu, di mana? Di ditu. Coba deuleu ka ditu, dihukuman ku jaksa. Oh, selidik lah. Nah hukumanana ieu bener-bener hukum apa lain? Selidik punya selidik goreng make nyawer. Hukum teh berjalan pakai saweran, pakai sasalaman, pakai jalan dapur. Daek modar tos kitu. Sakali deui daek uga ledeg sia hakim lah daingna. Karitu ge 150% gitu. Betul 100 deui gitu. Jaksa-jaksa di Indonesia karitu panjene kiai nyanyawanan anu mantes di kejaksaan sidang bebeja kaing terus karitu tah ulah cenah kiai teh kedasan wah halo dipak ulang mah ditelak punya nanti pas gitu deh soalnya lah sahat jadi nyawana di nu arenggeun. Nauzubillah min dzalik wa min dzalika min dzalik. Mudah-mudahan urang ulah datang ke kejaksaan. Mudah-mudahan dulu urang ulah jara di jaksa. Mudah-mudahan tetangga urang ulah nu jara di jaksa. Mudah-mudahan nu jara di jaksa mantu. Saya ngomong tapi itu sakabeh nah ya we diantara 100 mulai bener hiji aya hiji mah aya bener jasa bener rada menurut jaksa anu kos karar itu waktu di tengah karena rakananya nah di sisi sedengkul lah dan angel sedengkul terus gitu ya ibab dakwah mah di Indonesia mah kakak kurang nyaritakeun lempeng bagi lempeng ya geus asa kasinggung bae kakak nyaritakeun lempeng doang nu berkaitan mah geus asa kasinggung bae komun kiai nanti ikhlas kecuali lamun kiai na ikhlas moal kasinggung oh aing teh salah kamu haju kiai ribut jeung jawara soal da kiai hinggung jeung aing kiai na teh ikhlas jawara nama omong ribut mun kiai na ikhlas moal sebab sanajan dicabok pasti cicing bae kiai jika kunaon dicabok bohongan hinggung adu patok cabok sak wae jeer bae ka kiai cabok alhamdulillah alhamdulillah cabok deh alhamdulillah kira kali dilawan atuh ku kiai ini dia ngecengkang bae perintah moal maltang ka eleh kiai moal jasa sebab aya malaikat ngunurungan jotosan sakali 2 kali kena ka 3 kali mah ujianana Masya Allah. Urang tuluikeun masalah materi pangaosan urang tentang wajib nafkah.
wajib nganapakahan si bata ka anak di mana anak na miskin teu boga gawe dibalikeun deui atawa bapa anu miskin wajib anak nganapakahan kanu jadi bapa datang ka kudu dijual harta nu aya jangan napakahan bapa mun teu gawe aya dijual moal kabawa pae ieu kabeh tukene bapakna aya dijualin jual tanahna jangan apakahan anak sanajan berbeda agama urusan apakah mah tetep bae berjalan sebab eta mah urusan kemanusiaan kemudian wajib kanu bisa usaha kudu usaha neangan jangan apakah nganapakahan diri ulah ngarepotkeun ka batur urang kuli urang ojek urang kuli panggul ngabeca jadi keni kabelah dieuna dagang jeung sajaran kumaha lamun boga jang sakadar kacukupan dahar anak susah-susah nama ngan aya jang dahar mah wala tajibu lima likin kifayat itu wajib kamu jadi bapak nganapakahan anak da aya jang sakadar dahar mah kitu kene anak ka bapak susah-susah nama ngan jang sakadar dahar mah aya teu kawajiban si anak nganapakahan bapak kitu kene wajib nganapakahan kanu usaha anak susah ngan gawe pabrik bapak wajib nganapakahan dahar minum kan jadi anak lantaran anakna digawe atawa bapana digawe ngabas saya teh anak wajib nganapakahan bapak sanajan susah lantaran bapak boga pagawean nu ngahasilkeun jang sakadar daah diatur ku agama seperti itu la tajib wa tajibu li fakirin gail muktasibin jelema fakir beneran teu bisa usaha bisa usaha bae sapasakali beneran Ki Zaidna lumpuh wajib ku bapakna dibere nafkah atawa bapana nu fakir tuluy teu usaha lumpuh deui anak wajib nganapakahan kamu jadi bapak atawa termasukana lumpuh keneh itu gering bapana fakir kemudian teu usaha turuk-turuk si bapana teh gering dimarodin wajib anak nganapakahan bapak nu gering terus napakahan satis-satisa di samping dahar jeung minumna deui oge itu urusan-urusan katobibanana hayang dibawa ka mana kawajiban anak bah kula dia ngogoler bae kurang puguh bae saminggu ya pengen ini gering apa mah gering bah itu orang ka dokter tuku siapa apa orang ka dieu ke gelang mah obatna jore lah bagus-bagus aya enggak usah dah kasih kau mahal kau aja jutaan dah akhirnya mereka gelam azan aing ke gelam meureun maca ada aja kalau tak anak tuh gitu ulang teuing we dibawa ke gelam masyaallah saralah ke obatna obat darah tinggi dibere obat mah aduh teu beres kontras eta kewajiban gitu atau anak gering anak teh hidayat teh upaya jaba teu bogana naon fakir terus gering kewajiban kolot ngurusan anak bawa ke dokter samping dahar jeung minumna oge urusan-urusan kesehatan anak tah itulah aturan agama tuh yang mau dipakai ngareuna
Aya nu ngalayan tetanggana Pak, saminggu teu kadeuleul gugung ya. Ajun can ka dokter, ai anak lah boga anak ku boga anak. Hitung boga anak sabaraha aya 12 mah anak. Kita nu ngalayan can, anu ngalayan jasa. Iya, dia mau kumaha gangkeun anakna teu kaur ka beli. Di kantor teh anu di pasar teh adin saja bana Masya Allah eta bapak gering anak teu kaburu ngurusan bapak. Ya Allah ya Rabbi eta lain saya tiga tanu sekarang itu lupa dikira berbakti nak kana jadi bapak. Tah etalah wajib kanu fakir teu bisa usaha wajib dinapakahan mun lumpuh atau budak atau edan nu kamari teh ijindul wajib kawalina amru sabir alal iktisab idza qadara alaih lamun anak fakir budak leutik ngan geus bisa digawe mah saeta bapak wajib nojokeun anak supaya usaha abet kaharupna teu hese. Mun dimodalan teh mah dimodalan ku urang usaha tas ya usaha atuh nya ya atuh lamun teu usaha mah hararese nah ieu ku urang dijejeukeun atawa dibawa ku urang ka dulur urang boga material. Waalaikumsalam itu tah ibu anak ayo atuh pasantren teh sakola teh jaku fakir teh ieu mah dititikeun bae di dia supaya bisa kana ngitungan penteng atuh hitungan bata atuh ai bagus atuh alam dia teh bagus atuh batana tadinya habekeun eta terjoge taliti nah, supaya jangan mandiri diruna pas kitu teh Masya Allah diatur ku agama walil walihan musagir alal iktisab idza qadara alaih geus jika anu minggeus nyana bisa dahar ti hasil dirina hasil usaha dirina kumaha lamun ieu pausahaan anu haram aya oge nama bisa ge nyeunan gitar di sisi mana aya pabrik gitar jadinya nama ngitungan bata teu bisa 1 2 3 4 5 asal tas 5 besambilan terus gitu baca mangga. Akan sampai liwat sambil kita gede esek segena. Ya urut nasarua bae. Ngaringkel nah. Di situ bae tuh ngaruh gitu sekolah. 5 genep 7 gitu. 5 9. Sekali ruwat beres dipecat. Apa dua apa dipecat tuh. Rugi tukang batu. Kata rugi nu meuli. Saya bayi-bayi tak ngitung teh tidak bisa bayar ngitung teh tapi pas menekan tuh bisa dua bae ngombalian apa ngombalian lah asal ngombalian kuduna ieu teh 50 jadinya 90 rugi supir tapi aya pabrik gitar nyana bisa nyeunan gitar bisa ngahua nyaon teh sia ngahua kalau baheula ngahua sekarang Jakarta naon dua ya umahuna nyeun gitar bisa haram pertama alatul lahwi atau ya nama lantaran hirup di Karawang jadi nyeunan kendang misalnya sapak dulu tak ulang jadi tak nyeunan kos itu kan bisa nyeun kendang alatul lahwi itu haram atau nya cicing di Bandung ieu bisa nyeun nu kitu nan kadang-kadang bagaimana nak? Yang anda saja. Aduh, Gusti, awal. Kalau tak lama eng berarti penyahun kan kangarana. Itu banyak biola. Berarti sok berenang. Ayo langsung dia naon ngaranna. Panen sok nonton kok oleh berarti kan. Aduh. Tak eta bisa nyen kos kitu mah haram tak digawe nu kos kitu teh haram.
Lamun nyana digawe di alat lagi haram. Ku ayana sakitu hasilnya dia tuh haram. Tetanya sanajan bisa digawe ngahasilkeun duitnya leuwih tidak wajib baik kolot nganapakahan ka eta anak sanajan anak bisa digawe di paharaman model kos kitu sebab eta mah haram. Jadi gugur kewajiban kolot tetep bae supaya rapi anak teh ulah ngadahar barang haram. Haram tah digawe di alat ulah. Termasuk lamun di minuman keras haram. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal haram. Jadi kesimpulanana lamun aya hiji anak digawe di tempat anu haram, haram hasilna. Anak haram hasilna berarti teh gugur kewajiban bapak nganapakahan ka anak sanajan anak mampu ngahasilkeun jang napaka dirina tina usaha haram. Elektronik mah teu haram tama kumaha ngagunakeunana teu mutlak. Nu mutlak haram alatul lahwi. Alatul lahwi mah alat khusus idopat alat kana lahwi idopat ditaksis. Jadi alat khusus paranti nang nineng. Itu beda ngomong jeung sia mah. Ajeng tantri mah lain deui lain kitu ngomongna. Aduh, eta aya idopat ta alat lahwi, alat didopatkeun ka lahwi, didopat ditaksis. Jadi berarti alat khusus pikeun nang nineng. Teu bisa digunakeun kalau salian nang nineng. Andai kata gitar digunakeun kurang pakai zikir mal bisa. Mal bisa di kumaha tuh ngagunakeun tah. Piul teh kumaha kana aing nyahor ngaran teh nyahor rupa piul. Digunakeun pakai lain heuheuyan teu bisa. Suling digunakeun lain pakai heuheuyan teu bisa. Eta ngaranna alatul lahwi. Setiap alat nu digunakeun khusus pakai heuheuyan kos kada itu eta ngaranna alatul lahwi. Haram sama. Ari kitu mah bangsa speaker ieu mah lain alatul lahwi lantaran ieu mah bisa digunakeun pakai ngaji. Ieu mah ngan sakadar muka biru sot ngagedekeun suara make alat lantaran geus darurat. Lamun urang teu make suara, teu make alat speaker, teu make alat sarua jeung geus keluar kayu teu make golok. Teu bisa. Alat mah berarti kumaha makhlukna, kumaha nu di alatanana geus hubungan alat jeung makhluk begitu eratna. Jadi berarti lamun ieu alat pengeras suara hubunganna jeung ceuli. Saeta teh aya urusan istima. Geus kadengena kumaha ieu ku urang? Kadengena ieu mah ieu. Mun ieu alat digunakeun pake ngedengekeun ngawih ku urang, nu kadenge ku urang suarana suara ngawih-ngawihna ge ngawih teh anu meunang. Ngawih teh anu halal. Ngawih teh cek urang mah nyanyi ngawih atawa nyiir eta anu meunang. Menang tapi halal, mubah. Ngawih, mubah. Aya anu haram ngawih teh. Nu mana nu mubah? Ngawih, nu mubah. Jangan ku tulis ya, aing geus ngawih ya. Nu halal ada nyararaos ya. Ya. Tolal badru alaina. Eta ngawih lain. Halal. Ngawih ya teh cuma lain. Eta ngawih teh aya nadaan. Aya nada ngawih teh aya rap kan aja. Aduh, masyaallah. Assalamu alayka zainal anbiya. Ya assalamu alayk. Eta ngawih ngaranna. Mubah halal bahkan sunah. Ngawih teh pas itu. Coba lamun kurang teu dilagukeun. Assalamualaikum zainal anbiya. Assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asya. Assalamualaikum. Udah stres ya kadang. Eta kos kitu teh ngawi. Eta mah sunah halal sunah menurut aliran ilmu tasawuf ge nu kitu teh sunah bahkan. Naon sebabna bisa narik kana hate sehingga cinta urang tambah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu pikeun ngalasan ilmu alfiyah
Wala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa. Eta di pondok atau pakai gundang gendung kan diguna tapi dangdutan tolong udah budak. Ini tidak alfiah. Itu tuh omah irama. Beres. Saya tetap mubah tak. Ini tadi mas sunnah hukumnya mubah tak. Fahilul ladzi kamat wa atazidun munirun majhun martata. Nah, eta nu kitu mubah nya. Anu haram. Nya itu anu haram mah. Begadang jangan begadang. Aduh, udah kita kenal kok mau nyaritakeun asmara mah haramna leuwih parah. Tuh, geus kajawan urang nu mana nu sunah, hayang ngaji mah nya urang tuh nu mana nu mubah. Anu mana anu haram. Urang nyanyikan pakai bahasa urang tapi nyanyikan tentang perjuangan Kangjeng Nabi halal mubah. Nyanyikan kurang nu dijanjikeun teh perang Uhud, perang Badar kan dinyanyikan teh kuari mah tadi disyairkeun. Beunana mubah. Atawa siiran-siiran anu mengarah kana ngabangkitkeun batin boh resep boh semangat boh sieun. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan ngadamel abdi siiran. Siapa tuh bisa ibu kos itu mah? Sebab lain diwitan begadang deh ya. Ayo kita siapa tuh bisa tak? Yang luka ditunda bangsa orang sujail akrot ya. Masya Allah. Eta siiran. Nunang sama nggak bahasa urang. Tapi nggak bangkitkeun lah, model siran-siran gentur, karangan mama loba bahasa Sundana nyaritakeun rukun wudu, rukun salat. Baheula mama itu tuh di Bandung teh aya siran Sundana, mama Gempakri aya siran Sundana. Eta menyaritakeun rukun salat atawa bapak kolot kula Abah Haji Agrat mau boga siran tauhid. Eta ini bisa jilid terus 2 jilid. Ayat tata syiran tauhidna kenana pakai bahasa Sunda. Terus itu tanya nih. Ada orang nyanyi ngeruan tapi nada. Orang bacakan banyak kos itu ya. Eta urusan nyanyi. Nah, ini alat lahun. Alat khusus ikan lahun. Hari itu speaker. Nggak haramkan speaker. Kan pasti bisa ngaji. Lantaran ya anak teh teu nyakeun ieu speaker teh kudu naon ieu takrif dan naon. Mantap. Jelas kebelah ditu tetep nae moal beres ngan sareresena munazarahna teu nyaho lebah. Geus kulantaran teu nyaho lebah nu taslim padahal geus sabarakali nu haramkeun speaker teh eleh dalilna tapi teu daekeun taslim berarti mah lain munazarah kebelah ditu bisa mujadalah. Bisa mukabaro dosa hendak jadi lawanan bari mangku kiai lah saboda teh geus nyana-nyana urang-urang kumaha hidayah ti Gusti Allah bae lamun sapeker diharamkeun golok bisa jadi haram mun golok diharam sapeker diharamkeun berarti kacamata ge haram eta alat mukabir lamun ieu alat mukabirus saur lamun ieu mah kacamata alat mukabirun ningali mah ngobrol jeung siapa aing mah aduh, Masya Allah. Panjang gitu dong maka itu. Ini cerita permasalahan digawe di pabrik alatul hawi haram. Ini satu hasil nage haram. Atau orang jadi satpam di Jakarta. Jadi satpamna, jadi satpam didinya merekna aya wujud tirat, non urut tijat. Ijat urut ari di luar nama wujud na urut ijat ari di jero na urut-urut hanya jadi satpam na haram bos kitu teh bukan di tempat-tempat haram atau duit nanti andai kata anak digawe di nukas kitu bapak tetap wajib nganapakahan kado jadi anak lantaran haramat bisa ngajamin karena napakah diri. Wa ilam
kul gair muktasidin lamun pengucapkan orang bahwa sifatkeun gair muktasidia surabian qadara alal kasabi walam yaktasib walam yakun kama zakarahu lamun tadi mahil tadi hiji jelema fakir kemudian teu bisa usaha kemudian muriang boh lumpuh atau gering biasa atau budak atau edan wajib dinapakahan kudu jadi kolotna mun anak teh mah warimah bukanna kumaha lamun aya jelema fakir kawasa nyana lamun usaha bisaeun teu pangadegna sehat tur teu muriang teu naon Zaid anak si Umar gagah waringkas teu lumpuh teu setruk teu gering mun usaha bisaeun jagagah ngan teu usaha doang fakir berusaha padahal gagah wajib dilapakahan apa itu kudu jadi kolot ini tadi mah ayah hiji anak susah kabeneran teu bisa usaha numontok teu bisa usaha lantaran diri negeri atawa lumpuh atawa manehanana teh kitu edan atau budak leutik can mampu usaha eta mah wajib ku kolotna dilapakahan kuarina aya jelema susah jasad hese dahar anu luar biasa ngan jelema nama gagah enak luar biasa kan nyahoan seperatna ya lamun nganggo sakinta ka tengah waktu pahara jasa sama jelema pahara jasa komo lamun rangda mah 2 kintal kiri kanan sakinta gagah jasa geus nah hasilnya nana teu yang teu naon sehat muriang tegering teedan lain budak ngan susah ngan tedek dijawe mungul jasa wajib apa itu dibere apakah kuno jadi kolot aja bermasalah ya dia loba jasa di lembur ruang kok sarari loba jasa ya nah iya dia diatur fa aqwalun maka sababarakal ternyata ayat tilu kawal kehindi ahsanuha tajibu mutlaqan lil asli wal far kalau kahiji tetap bagus nama wajib diberi napakah baik mun anakna nu mumul model kitu bapak wajib nganapakahan mun bapak nu mumul model kitu anak wajib nganapakahan kanu jadi kolot wajib bae mah mun anak nu susah kolot wajib nganapakahan kado jadi anak lamun bapak nu susah anak wajib nganapakahan lu kanu jadi kolot nah mesti jeung wajib segala rupa padahal manyana mundur li annahu waqtahu lil insan ay kallifa qaribahu al kasaba ma'isa imali menurut pandangan agama mun anakna susah bari mumul bapakna aya gableng bapakna bapakna teh goblok asana Inggris eta nah bapakna goblok tanah aya warung aya ngan anakna mumul wajib bae bapak nganapakahan anak lantaran harta teh teu bakal dibawa balik ke kuburan harta moal dibawa balik ke kuburan jeung jore jasa cak pandangan agama bapana sakitu ayahna hartana kujana dicekelan bae anak terlantar jore jasa teh menurut agama atuh mantakna babarengan bae ja hakikat nama eta harta teh nu bapak nu Allah subhanahu wa ta'ala keur ngaji mau bener oke bener salah ternyata kiai terus balik bae ka imah dipentak ku anak elah sia beda gawe begitu kan atawa ku harima bapak susah jasa beneran disaeun mun digawe mah saking ngaringkuk bae aing ngarokok aya di Samsung waduh cek anak bapak atuh ulah di Samsung kalau bae kalau sayang hangis kalau mah
Atau hari dia paksakan dia bapak jadi gawe. Tetap aing geus sia boga mobil aya di sia motor aya di sia kergaga mainnya teu bisa mah di samsu-samsu acan ka aing. Aduh, bapak parah. Dek, pokona mah. Ayana sia teh sebab aya aing nyaho sia. Wah. Keur susah teh ngadalin di budak teh. Nah, tetep baik. Menurut agama, sanajan kolotna gagah waringkas tedaet digawe padahal mampu lamun digawe yang sakadar dahar diri nama tapi janana mumul tedaet digawe anak wajib bae nganapatahan kanu jadi kolot. Antara naon harta moal dibawa balik ke kuburan, nomor kahiji, nomor kaduana jore amat anak mesugi bapak datang ke teu dibere dahar-dahar aca. Cak pandangan umum ge ambo tasik teu kira-kira ambo daya ambo anta ambo. Ambo ya sih bahasa Melayu naon coba ambo ayo. Anta ngeunahan Sunda, Sunda mah aya ambo segala. Nah, ieu teh jore jasa cak pandangan umum teh jore jasa. Ieu anak mah boga toko, anak boga mobil, anak boga perusahaan, tapi bapak hiji bae eta atau jeung emak datang ka teu bisa dinapakahan-napakahan atas jang naon eta harta. Jore jasa tah anu mantap, wajib bae anak nganapakahan bapak. Kana bapak moal digawe datang. Balik ngaji ngeudaing nangis-nangis. Moal digawe meukeun anak bae. Untung namanya nadi jawa ente, anak-anak pakan ente, bisa pakai di jero imah ya ente. Kumaha? Biaya neangan lo mahal-mahal aduh. Neangan lo mahal-mahal aduh. Kalau mesti di jalan memang begitu. Dan iyalah masalah anu bergulir di urang matak temetkeun ngajina abe urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunya wal moal kebal hirup di alam dunia teh moal kebal jasa anak ieu loba ai kolot maka anak geus teu dicaritakeun tama loba jasa anu dedehnya ieu jang anak itu jangan mun dibeja mun urang ngadengekeun kolot teh itu meuli sawa jang anak. Ayo itu jang anak lain jang sasaing mah geus teu, balang mah sawarna jang nyana ieu. Ngan tetep anak bae kat pake tatagenan. Tapi lamun anak mah ieu barang beuli cilok jang kolot. Terus bisa mah ditawar deui jang kolot lain, kolot ieu nah ade ge pae. Sarang itu teh anak teh tadi cikupa mah tah. Asa ngomong saja tuh jang kolot. Mun kieu mah ngono biasa urang eje meuli sawah deui jang naon ai geus cukup. Tapi pandeuleu bapak sugan bae, ai bapak, ayah, deuleu-deuleu emak, kajenting kena tentrem ibadahna, nyana mah teu meunang digaweun ka aing mah teh mengan ngakurang, tak diakukeun jang bapak, anu ngurusanana ayah, hasilna Allah kabeh jang bapak, deuk kumaha tah deuk kumaha jang bapak bae geus. Sarang tah anak nu kos kitu teh. Sarang Allah cenah. Allah. Geus kanyengerian ka jeung duku wae takwana. Masya Allah. Iyalah masalah nu bergulir di urang ge nya. Besi urang jadi bapak, besi urang jadi anak, pas urang keberan ngaji ieu wari tinggal dipake bae. Anak terlantar, ulah datang ka terlantar, urang teh bapakna. Jore jasa, ulah-ulah cak Gusti Allah, cak masyarakat ge umum artina. Eta bapak sakit tusugina anak maneh ente jasa ku, korek-korek dur pas bapak. Yang naon neuleuh umur moal kebal deui bapak mah ambean ge embun-embunanna geus bau kuburan nu sabenerna mah. Tapi eta luar biasa berat teu jasa mere kanu jadi anak teh eta kolot teh ieu mah mere ge jang dahar itu mah mere jang hura-hura bapak ge deui ai sia ieu kamari bulan kamari ban ku aing dibere 10 juta ieu geus mere deui bae minta deui jang naon nyawa sorangan pan kula mah bergaul ai sia bergaul naon bangga ulah nyawa pokona mah kula mah yang 10 juta deui lah teu kira bae nya ulah kudu nyelidis bapak mah mere ka kula jaya ieu ke ai deuh heula ka sia bapak ku koret aja saya mah sebut koret ge heula waduh barang kagelam teh keur men sodok di gelam
Masya Allah, di Pasir Gadung ayah dia main sodok-sodokan, di lembur deh. Ya Allah, ya Rabbi. Gak lama main sodok di Putra di Grogol. Ayo lari di Gelang ayah, di Pasir Gadung ayah. Atuh kudu nama kulurah di ewe-ewe. Ayo anu main aja lurah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aduh, pekerjaan kiai nyawan baik. Atuh lain nyawan, aing diundang, nyalakeun. Naik mobil angkot dari jadi main bola sodok di Pasir Gadung. Innalillahi. Komo sama di Gelamang emang parantina. Terus lamun di Gelam geus eueuh anu sok udang dibeuting asana sama disunamikeun ku Gusti Allah. Di Gelam sakali deui sia nyaraho ka lembur Gelam. Cilok oge aya deui. Aduh, nganong Cilok mana main sama orang Cikupa. Tungtung nama kerja sama sama berarti. Saya cerita hari mana saya tinggal sedih nabe orang lelembur keayaan kos itu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Jelema anu deus ka Allah mandalan nu kitu teh sedih saha nu sok maena saha nu ngayakeunana. Tungtung namangan bisa ngadoakeun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan budak dibalikeun hatena dina teu bener jadi bener. Lantaran urang make kekerasan jeung kekuatan kuari mah hese jasa. Salah seutik polisi. Ulah-ulah Noel pajarna gebug bae. Geus hese jasa. Hukum teh geus teuh bejang dakwah. Teuh jang dakwah. Masya Allah. Urang nampiling anak laporan ke polisi, kurang kena sanksi deh, Pak. Isi negara dan jadi naon. Bisa gitu bah tinggal. Nilai gitu kagusti deh, balik mun. Aduh kan sepanjang jalan lo baca senu gitu. Bisa tinggal ulah kemana-mana ngadoa lantaran yang mengesambara. Gaul kahiji, gaul kedua almanu mutlaqon. Dilarang keras memberikan nafkah andai kata anak susah, bapak sugih, si anak mah teu gering, teu setruk, teu muriang, mampuhun mun digawe. Gaul kedua mah ulah dibere ku bapana naon sebab istigna ihiti kasabihi anderi lantaran nyanamun boga kadaek makbul boga kadaek bisaeun sabenerna jang sakadar dahar lantarannya na bisaeun gawe jang sakadar dahar bapak ulah bakal mere kaju dari anak dan lantep teulana diwarak wae saeta lantaran gagahnya atau bapana bisa gawe bisa gawe, tapi tidak gawe. Dan sekadar benar-benar tangan kan menjadi anaknya, menta. Ulah diberi, yes, anak nasilaman. Diwaralah datang ke mana, ya lantaran bapak teh jag waringkat. Mojek, bisa, macul ya, bisa. Segala rupa bisa, tapi kadaek doang. Nah, tetap baik ulah, waka diberi. Kena mandiri hirupna. Lantarannya na diberi tanaga tubuh si Allah dan digunakan tanagana Allah tersepentisan ke jelema anu diberi kesehatan kagagahan ajunya nana menta tak goreng jasa tak kai paminggu ge ka dieu teh loba anu menta di deuleu sehat walafiat teu bagus ulama mun teu bagus lah di pasar menta-menta, di jalan menta-menta. Ai kitu mah tadi Tangerang teh nusuk menta-menta, di dele kurang supuna bener-bener buntu. Leungeun aja buntu. Atawa boga penyakitan. Nah, eta mah wayahna urang karunya sakadar dahar mah teh beres. Hari ieu mah gagah kumisna boda deui. Kumisna gede, teman-temannya wah. Ieu betul bagus, bener pas kitu teh bagus. Menta-menta kos kitu. Termasuk kiai ge cek ahli sufi mah kiai nusok proposal eta adalah kiai penghinaan terhadap dirina lantaran diberi ilmu nyana tapi nyana menta kabat proposal telepon menta kan menta eta cek ahli tasawuf mah lain kiai Allah nukos kitu teh kiai dunia jadi ulama masuk ka asupna masyaallah ambalaya atuh ulama masuk
Itu dari ilmu ku Gusti Allah ulah sok menta. Hayu bae amalkeun ilmu. Urang praktekeun. Terus tagaru ka Gusti Allah urusan kos kitu. Teu kudu menta engke ge dikocorkeun ku Gusti Allah. Asal urang geus dipake karido ku Gusti Allah moal kata. Ulah sok kayak gede-gede segala boga majelis bagus, segala boga pesantren bagus. Ulah kudu hayang-hayang kos kitu geus bae bari ngaji. Eta digerakkeun ku Gusti Allah aya nu mangbangunkeun majelis. Tinggal alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu mangbangunkeun pesantren. Alhamdulillahirabbil. Aya nu mangbangunkeun masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya kudu menta-menta jeung proposal komo ka pemerintah mah. Lain ulama akhirat tapi ulama dunya ulama su. Mun dibahas jero teuing mah disuka teh. Ieu kok kitu eta ikut dari menta-menta teu meunang. Nu boga ilmu, nu boga gatanaga, nu boga wawasan, sehat jalemana menta-menta dikutuk ku Gusti Allah nomor kedua alman umat lawan listiglaihi dikasabihi an gairi mampu digawe ulah teu digawe mampu usaha ulah teu usaha ulah ka dibere. Jadi sama kontroversi antara kaul kahiji kaul kedua berlawanan. Cek tadi mah boleh bae secara mutlak, cek kedua mah ulah bae secara mutlak. Tinggal kaul katilu. Dari itu bisa ada yang kaul-kaul kurangnya tinggal ngadengin doang yang mundutan baik. Kalau tinggal dari uduk aja ngurung malai. Hubungan aja tukang uduk malu. Wazalihu tajibu li aslin la karin kaul katilu wajib nganapakahan kanu jadi bapak tapi teu kanu jadi anakna. Oh. Jadi sumber katilu mah ieu teh siga tengah. Kalau kahiji wajib bae nganapakahan reka bapak reka anak secara mutlak. Kalau kedua ulah secara mutlak. Kalau katilu mah tafsil. Lamun nu miskin bapak wajib anak kajen kukumah ge nganapakahan bapak bah. Nabana kebakaran apakahan bapak. Tapi lamun anak anu pakirna nu miskinna ieu bapak teu kudu nganapakahan kadu jadi anak wah sama ngorak kene budak kene make jeung mumbul ka bina-bina. Tuh gitu tetehnya cara nganapakahan di antara kaul nu panghebat nu mana? Salisu awharu kaul katilu kaul azat. Iyalah didukung ku sababaraha dalil setelah tafsir bes urang nu katilu nu hebatna. Jadi kesimpulan anak kuari nu paling hebat teh andai kata aya anak susah ai jelema nama jag-jag waringkas dibere tenaga jeung kesehatan ngan teu digawe bapak ulah waka merek kanu jadi anak heula wah supaya daekeun digawe beusi ka dituna engke teu daek digawe engke anak mah pan kaluar deui merjal deui ai dihitung ke 17 ayeuna ngaringkuk be sakumaha besok ngaringkuk teh sakara lain toko Bandung teh besok ngaringkuk be tuh saya nyarah bae Pak kabayan segala eta berarti kabayan tuh dongeng ngababaja sa si kabayan mah insyaallah. Tapi lamun bapak kuari mah lamun bapak nu susahna padahal jag-jag waringkas tetep bae anak wajib bae nganapakahan ka bapak lantaran anak mah ayana sabab bapak. Ini sebundang diwarah-warah, ulah ge ngomongna diwarah bapak aing gua tambok. Jure amat ngomong ngawarah bapak. Anak, bapak ngawarah anak. Sedang da bahasa bapak mah geun, wae ngolo ka dibere diwarah heula kenal. Daekeun, menekan dina sudangna diwarah. Bapak mah bahasa kitu pantes. Ai anak mah kan itu dibere-bere. Diwarah gua aing bapak aing. Nyawa coba datang ke mana tuh, lupa pula bapak tidak di Jawa Jasa, kan Jawa Reta bahasa gitu. Jawa Reta kok gitu tah, manggani di urang kok gitu, nggak warah bapak, anak, mung diwaras ku bapak, bapak warasan anak, anak lah ngomong lah nggak warah ke bapak, dia tibalik bahasa, tibalik, iyalah, nya, dia kurang nujelas sama kudu usaha, ulah eren, salila urang beki kene sanggung. Salila urang beuki keneh sangu mundaharna sangu keneh usaha kecuali mundaharna geus batu.
Situ teu usaha, jangan naon atuh, naon teu dahar, batu aing mah daharna. Sia mah nusu sia bae. Itu batu nang di mana? Sisi jalan badan bener. PU ge hendak aingnya kota. Jadi ya hasil korupsi ieu lah, bukan diharan halbak wae. Orenganan PU mah geus leuwih ti heula ngadaharan batu. Barung kan gua di aduh, masyaallah, Gusti. Nah gitu-gitu kurang lamun dagang, usaha, nu bagus, ulah datang karena hasil tinu haram, lantaran hasil tina perdagangan nu haram, hasil tina digawe nu haram, hasil tina usaha nu haram, tinggal gugurkeun napaka, mun anak ka menjadi bapak, tetep hambap haram teh dianggap. Dianggap mentak make kasokanan, inget ka dongeng abah bae, abah mah baheula sok ngadongeng jeung sababaraha kali aya Cina di pasar Kemis, dagangna dagang endog bae, embungeun nya nama dagang kotok, istiqomah endog bae. Endog bae nya nama geus batur nu dagang kotokna. Ikeun nu dagang kotok ge tah baheula mah geus bae kotok bae, embungeun dagang bebek. Geus batur nu dagang bebek. Nah, tukang bebek ke embungeun dagang soang soang. Jadi ngarangki geus kapange di pasar teh solo tukang endog jeung tukang kotok solo sebab teu silih. Tukang kotok jeung tukang bebek solo. Tukang bebek jeung tukang soang solo. Ai kuari mah bebek dinyana. Kotok dinyana. Endog abong-abong boga modal tuh wabe geus disebutna ge market super. Tarasi segala aya. Tarasi aya di dinya. Meakeun batu. Jeung teu meunang sliding-slidingan dina usaha mah kalau sok dongeng dina kitab da. Hiji jelema kakak adi ibadah bae ka Gusti Allah, magahan ngejah bae taduaan kakak adi. Ai praktek kabeladina lantaran ikhlas dan bagahan ngajina akal isu-isu bae aya orai mawa duit sadirham kahadeupkeun di mana ke orai lumpah cokot ustad bari di itu namanya saudara ke isukna deui aya deui orai ka dieu mawa deui sadirham mau cukup tah nya magahan ngejah jadi di daerahna ku orai kitulah kakawasan Allah subhanahu wa ta'ala nya bertafakur be kakak adi duaan nya ieu urang alhamdulillah aja sanajan murid ka urang bapana teu perhatian ge urang mah ikhlas ieu tapi Allah maha kawasa ieu orai nya usulang cukup ya malah asal leuwih ti cukup ieu mah jadi dirham teh pan uang emas masyaallah 4 gram lalagan kan ieu sedengkeun gua di mah pan 400.000 jadi lamun opat kali opat sabaraha tuh aduh sapoena sakitu leuwih ti cukup cek cenah ieu urang dikiriman ku Allah melalui orang saminggu sabulan mulai kakana orang pasti mawahan telepon ieu nya ieu meureun ieu harta karun teh dituna. Kajen gukung age aya ieu di kituna ieu loba jasa. Urang teang bae ka ditu ieu ka puhuna. Jelema teh kok kitu bantah. Jelema teh kabeh kok kitu tah. Kok kitu urang dibere jadi bawahan teh pasti itu teh langsung ka bosna urang ka bosna bae ieu. Eta ulah kosok itu aya dihandap bae. Ini jadi anak dari tukang ukur udah sok kayak mau jeung bos ngarangki jadina itu silih sliding cek adina ulah kan geus urang teh kieu bae dicukup urang ikhlaskeun bae lah geus aya-ayana bae tu dikiriman ieu geus alhamdulillah ku Gusti Allah yang gitu urang lamun terus ka puhuna mah di mana ieu nya pasti harta karun kajen gogo mah inget ka menteri golong aja ieu dengan harta karun dan menteri sih kos kitu dengan data karun. Nih, kakakana tetap aing mah ieu pilingan yang diteang ka ditu sebab pasti nu buat jasa jeung loba jasa. Urang aya dikiriman teh ti kieu mah pan cukup jangkar doang. Ai ka ditu mah kapuhuna ku urang teh bisa nyugima, bisa meuli mobil, pan yeuh bisa kawin deui enggak kitu deui. Sakadina ulah. Ngan ikhlas bae geus dibere Allah. Besa bae sia teh daek mah aing bae ka ditu begitu isuk nadit orang yang ada datang
diintip punya nakam mana ilumpat na orang itu kursa terus dituturkan bener ayah anda pun tangkal cari ini Golkar pada amat waduh bener iya mbak Didi orang ini yang ngaringkel benusuk ngiriman teh didinya teh ngaringkel salah ngaporai ngomong deka mana sia caknya nate cakakana teh ngikula mah hayang nyaho ieu unggal poe dikiriman di mana teu ulah sok hayang nyahong geus bae sia mah aing diparentah ku Allah unggal poe ngiriman sia teh lantaran sia ikhlas cak orae teh ieu geus ulah kudu nyokotan ti dieu ieu mah geus nu aing cak orae lain nu aing teh di kita ngurusan ieu ku Gusti Allah lobana sabaraha teh cakak ulah nyaritakeun lobana sia teh kapae moal beak ieu loba jasa ieu mah ieu dianggap pentang caringin geus bongkar ge ku hudang deui pentang caringin bangun da dihudangkeun deui ku Yusuf Kala ieu tah emang kitu meureun dongengna tanggal caringin mah nya ngan ora joreja asa paneta nyantok pan ora ieu cek sakarang ngaranna cek kakana dan teu kula mah aya nyawa bae dah sia lain aya nyawanya nu cokotnya aya nyaho ceknya nanti kangen cari cokot bahaya siap bahaya bertarung cekakana penting mah hasil bahaya tak ulah cakorete geus dikiriman bae aing teh ieu dikiriman ku Gusti Allah teh teu samarangan mun sia tambah ikhlas aing ngiriman deui ka ditu ya aing teh ieu teh ngadekeun ku Gusti Allah kuari mah kakarak tadi hamdal sebab ikhlas ya seti kana mun ikhlas yang gede ku aing dikiriman mah di dua dia lamun sia ikhlas jasa kakarak dibikeun kabeh lantaran ieu mah aing menguji keikhlasan sia ku Gusti Allah akara dirham doa tingkatkeun da ikhlas sia teu bisa cekakan angel ka sugih ayeuna mau ka monggol kakana teh kadinya beuut jeung orae jak iket aku biut teh hulu orae bensurul marah orae lantaran orae sanca gede sedok tinggal adina bayi kakak balik ke mana ceknya ieu kakak aduh kapangi di tangan-tangan hadapun beringin di mana sia cek orai cek kula mah dek yang kakak sia geus pae kunaon tuh dipaehan bohongan ngalawan ka aing emang kunaon nyana hayangan ieu hayangan harta nu ku Allah dititipkeun ka aing nah kulantaran maksa atau otomatis aing teh bisa ngalepaskeun lantaran ku Gusti Allah titah di kitu nan garangar dirasa tah bae pokona mah kudu dijaga bener-bener tah bae nu kadinya kudu dilawan akhirnya pasti itu tah eta kunaon buncunur ieu ku kakak dia palu ulu aing buncunur tah gara-gara nama eta teh kula mah ampura bae sia aing moal naon ora teh moal naon ora teh moal naon ya bawa kan ditugus ya dibanggur dikubur tadi nanti kiamat ya nasib kakak datang deh orang tadi hample kekekerai ulah kamu mana lah ngobrol lah ada orang itu tim sukses kan berarti kan coba can paham kena beri jelas kan bego aing aduh majero-jero aing ngejelaskeun nu gimana ayo dina kitab sia awas ya pajar Golkar itu lain dan ayat persamaan doang tadi nanti kula ieu seberapa kehilangan kakak kula teu bisa diterus cakore teh kehilangan kakak aing geus sarua bae aing inget aing ieu kasia aing karunya lantaran sia teh kapan kehilangan kakak aing ge deudeuh jeung nyaah kasia aing emang sekarunya cakore kasih karunya sebab dia kehilangan kakak tapi aing ngaca karena bunsunur gede jasa aing gereget kakak sia cak adi emang sok ngaca udah ngomong aja orang ini ngaca orang kana aing ngomong teh bunsunur ngomong cenah tah aing geus kakak teh geus ieu mah tingkatkeun deui cakore pokoknya asal ditingkatkan ikhlas ya aing pasti dikiriman deui kiriman nu leuwih gede deui cek Gusti Allah tambahan meureunna guys ih seorang ngeunah mah kumagahan ngaji bae saya teh orenganan
Kata siloka dongeng wali dina kitab kos itu teh siloka. Ai asli nama kuari. Ai magahan ngaji bae. Ayo bae sih ikhlas. Udah sok kayaknya kapuhuna ka ditu. Segala jadi tim sukses, segala mah. Kiai, segala proposal. Tak teh keur ngadeukeutan orang. Kiai lamun ka pamarentah berarti kiai keur ngadeukeutan peurah orang. Asal geus dicop ku peurah orang, ngagoler kiai. Ngagoler, mantak itu di ditu geus ngagaloler, kiai di kulon ngagoler, di wetan ngagoler, makanan modal segala. Eta sebagian aja tingkatkeun ilat eta teh hakikat kabeh Gusti Allah dikiriman saha jelema nu maca Al-Qur'an ngahartikeun ka Al-Qur'an, nembangkeun Al-Qur'an dijamin ku aing teh Gusti Allah. Dijamin hayang meuli kapal udara ge ku aing teh dijamin sia. Geus hayang sia ngarasakeun naon kitu ngaran naik kapal. Dibere ku aing teh. Minimal kapal nu di kamar sia we heula tumpakan. Tuh. Ya panjang kalau mun disurahkeun mah kok gitu biasa. Itulah dagang ge sarua. Lamun urang keur dagang, ulah sok nyaho kapuhuna. Urang masuk inti teh bosna di mana ya? Bosna di mana ya? Saya nyaho ka bosna, ditoktok atuh ku bos. Ditoktok ku pegawai kos. Kotok tunggu nama ka bos datang teh nyana ngagoleh teh dipake. Saya udah sok make sliding tackle kos itu. Kalem-kalem aja ge wayah naik ye. Wayah dengan sendiri nah. Komok nu magahan ngaji mah tingkatkeun ikhlasna sesuai jeung ikhlasna bakal dibere imma langsung di dunia wa imma jaga engke di yaumul kiamat di akhirat. Ulah osokna deukeutan orai lantaran peurah kata didu. Sanajan tangkal caringin lobah duitna ngan nu ngageugeuhna orai asal geus sedok ku orai atawa di cakik ku orai dipakok asal kena peurah orai ngagoler kajen gukungan ngatak kiai Golkar mah kena peurah. Nah peurah zaman ye lah iba dongeng sama saya sana. Kos gitu jadi tanu tak arang geus asal nu ka Golkar bae padina santina 100 tinggal 10. Himah eueuh ti kiaina lantaran tadi namagahan 100 kuari jadi 10 teng baralik bae lah. Kesel mama, mama nggak ngojek, eta teh berarti kena peurah orai Golkar, ya, ketu menang slidingan, tentrem bae, lantaran geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu a'lam.